Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan wasta abdi Widiarti Putri ti 10 pipa genep. Abdi bade nyaritakeun tak babat nyaeta babat godok Kian Santang. Kian Santang teh mangrupa putra dari Prabu Siliwangi. Di Pajajaran, malah di Pulau Jawa tak aya anu tiasa nandingan kasaktianna. Dina hiji waktu Kian Santang ngadehes ka Ramana. Dirina bade ningali getih sorangan, bade ngadu jajaten, tapi tak aya anu tiasa nandingan. Kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi teh gera bae nyauran ka para ahli nujum karajaan. Menta bongbolongan sugan aya anu tiasa nandingan Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh ngabinget tak aya nu nembal. Ujuk-ujuk telila aya aki-aki anu nyamperan ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula tiasa nuduhkeun saha jalma anu tiasa nandingan Kian Santang. Jauh pisan eta jalma teh di negeri Mekah, ngaranna Baginda Ali. Saha anu kira-kira bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali? Cek Kanjeng Prabu. Aneh pisan samemeh ngajawab, aki-aki eta teh geus leungit duka ka mana. Ti harita Kian Santang teu geunah cicing, hayang geura sok patepung jeung nu ngaranna Baginda Ali eta teh. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi, sejamiang ka negeri Mekah. Bubuhan jalma sakti, lempangna teh napak kancang, nyaeta lempang dina kulit cai. Barang nepi ka negeri Mekah, Kian Santang teh patepung jeung aki-aki anu keniuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kian Santang teh nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana Baginda Ali teh?" "Saha ujang teh?" cek si aki. "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Baginda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajaten." "Oh kitu, ieu atuh tuturkeun aki," cek eta aki-aki teh. Kian Santang nuturkeun, "Tapi kakara oge sababaraha langkah." Aki-aki teh pok nyarita, itek aki ketinggalan, cing pangnyokotkeun jang." Kian Santang geuwat balik deui, maksud tren pangnyokotkeun itek. Ari itek si aki teh nancep deket tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasabet pageuna. Kian Santang nyabut deui beki bedas, angger bae teu kacabut. Kian Santang mapatkeun ajian, nyabut deui eta itek sataker naga. Aneh pisan, lain itek anu kacabut teh, tapi kalah kasukuna ambles kana tanah. Kitu jeung kitu bae, unggalna manehna nyabut, sukuna kalah kabeki ngebes. Kian Santang geus ngoprot kesang, itek angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga ka si aki teh tangtu lain jalma samena. Keur kitu si aki teh geus aya gigireun. "Saha saenyana andika teh Ki?" cek Kian Santang semu lungse. Si aki ukur seri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku andika teh kaula Baginda Ali." Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kian Santang nyuuh kana sampean Baginda Ali. Manehna taluk, sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buuk umpama dibandingkan jeung ilmu Baginda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Baginda Ali," cek Kian Santang. Tapi andika kudu ngucapkeun sahadat heula, asup agama Islam," kata Baginda Ali. Ti harita Kian Santang asup agama Islam, terus guguru ngulik agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup elmu, Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka negrina Pajajaran. Ku Baginda Ali di Widian kalayan dibere pancan yen Kian Santang kudu nyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku Baginda Ali, nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkan agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut, cek sakawol di dinya anjeunna ngahiang atawa ngaleungit tanpa wujud. Ari prajuritna minda rupa jadi mau. Sakian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.